umum. Lapan al-insan ditempelan oleh pelan sok akan sok nanti jauh jauh baheula meureun atau sabae atau aya ka usul ieu al-mufrad al-mahala bi adfil umum di mana kalimah mufrad ditempelan ku alif lam nudukeun pan umum. Didinya al-insan ayat lam berarti umum cek ayat eta mah rek insan kafir rek insan anu mukmin cek asal teu mangpaat pangtahlilankeun teu mangpaat pangistibahakeun. Tapi ketika anu am peryogi tahsis ai tahsis bisa Quran ku Quran, Quran ku hadis, hadis ku Quran, Quran ku hadis ku hadis deui. Karas ieu ditahsisna ku hadis, mana aya hadis nanes? Iza matabnu adama in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin au ilmin yuntafa'u au waladin sholihin. Berarti ba'dul baki ba'da tahsis teu mangpaat sote lamun kanu